ya hiburan rasan meridinya aing gaya kieu receh geus nukeurang happy we nama lah. Sorangan emang tanya ke lepai dok bangun iya bener pulang wae berapa tuh kali itu saya tengok pulang juga lupa hutang kemana apa ini enggak ya oi yo bukan jas ke kanal dia kemana ya pak aja dangdut atuh kamu di mana mumpung weekend meureun oh ke eta meureunna ke orang kumaha baru tadi ngomong dangdut apa teh siap teh receh betul ingos atuh pokona mah hayang ajojing lah oh iya lain ieu bener gitu mumpung hirup ya hiburan bah ngora kene nya atuh geus gagah kieu piraku eta hiburan mah aya sing ngomong-ngomong eta si lain naon dia ngulang wae jeung nyelikan kaluhur nyelikan naon sih teh urang teh keur nyedek-nyedek kitu bah dina janur pan aya ngaranan 2 tuh tingali terus ada hubungan jeung sanaon itu tah urang teh kira ngaran urang gantung kitu bah siga batur atuh da urang panjang atuh gampang sih teh yang digantung itu bah kumaha carana ge sia teh maksudnya hayang di kitu teh ngahayal sih teh yang kawin nyaho atuh bah da lagi normal baru muki hayang kawin emang set payu gitu ya payu atuh urang mah muki wae payu emang saya geus boga awewena oh nya tah acan bah euy ari sia naon kitu di mana ge hayang kawin kudu boga heula awewena lain jadi kieu bah nya atuh urang teh cita-cita mah alus halus aing doakeun tapi lamun sia keketing daripada manteng aya sia kadutul ka taman bunga rek naon meuli janur jeung tihangna 200 meter wah kelo panjang teuing keur naon meuli janur panjang-panjang teuing tihangna ya abah kan ngagantung si laing bukan si yang digantung di situ wah goblok jig nu dirasa si gawin aing modal atuh meureun digantung lain aing abah sebenarnya dangdutnya dangdut di mana eta di dinya sabelah anu ieu meureun aja ieu heuh naon da lain dangdut ari geus naon pasidahan ayo ah aduh barudak darah roblog gitu kai ribut kendang dut teh di dinya dengan dia cek si udoko sini dah anas aing ngukurkeun receh nanu dirasa barudak